Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna kantun bagian anu ka 58. Kumaha salajengna? Para mitra sadayana. 5 urang santri jeung puluhan warga warapisan pating parolohokna mangsa nempo jirim ki sarta anu kiwari geus robah wujud jadi jirim anu pohara jalugjug tur sakitu badagna. Bantuan si Atman keun bae ieu mari sanghareupan ku Kakang, sok bantuan si Atman, bantuan celengkeunna Jang Aris kitu teh bari rutret ka Jang Yuda jeung ka opat baladna. Sanggeus arunggeuk harita keneh santri anu 5an pating garajleng muru ka pelebah si pelok anu harita keur dirempu ku Jang Atman jeung ku opat baladna. Pugue matak beuki riweuh pikeun si pelok mah. Mangsa musuhna kudu nambahan jadi 10 urang teh. Da mangsa yang harapan 5 santri oge geus ampir-ampiran kawalahan si pelok teh. Gableg kawani oge geningan sia teh beuje. Ceuk ki Tirta, ceuk ki Sarta bari sapasang panona anu sakitu badagna buburi lengan netep seukeut ka Jang Aris. Sora ki Sarta nu sakitu agem tur pohara handaruanana. Estuning matak seber pikeun sakur-sakur jalma anu ngadengena. Tapi ari pikeun Jang Aris mah tenang be katempona teh. Malah nulak cangkeng bari tangga. Malik netep ka jirim ki Sarta anu pohara julugjug jangkungna. Kurang ajar. Ngadon melong sia juri. Modar siap beuje. Ya siap. Harita ki Sarta ngajejerkeun suku katuhuna. Gajleng. Sakilat Jang Aris ngagajleng ka belah kenca. Sau. Riang. Taneuh anu kajejeg ku dampal suku ki Sarta nepi ka Mancawura sarta langsung deklok kalayan warapisan jerona. Kayan di eta patempatan oge nepi kadak dumadakan ngarieng asa aya lini. Astagfirullah. Waduh, mundur, sok mundur. Lurah Asep jeung puluhan warga nepi ka meh barang pating buriak sarta rarieuh beuki ngajauhan eta pakalangan. Ya, seak sowu hiuk. Dampaleungeun ki Sarta anu nyerek kebengeng leuwih ti sagede nyiru. Sorana nepi ka ngahiung bangbaraan mangsa rek ngagebug badan Jang Aris. Curela jeleng gablug. Aneuh di eta palataran nepi ka Mancawura deui alatan ka gebug ku panarajang dampaleungeun ki Sarta anu sakitu badagna. Sedengkeun ari Jang Aris nama teu beunang sabab kaburu ngagajleng nyingkahan eta panarajang. Sauk seak gablug riang. Uruntuyan panarajang ki Sarta anu mangrupa jejekan, tenggeulan jeung gebugan beuki kerep sarta teureun-eureun ngahujanan anu jadi lawan. Tapi hiji oge can aya nu keuna kana sasaran ngan ukur ngabalukarkeun Mancawurana taneuh sarta pating rariegna di eta patempatan. Sedangkeun di sejen pihak harita teh 10 santri oge teureun-eureun nyahcer tur ngahujanan si pelok. Di hujanan kuruntuyan panaraja jejekan jeung peupeuhan 10 santri anu geus dieusi ku tanaga lapisan loba nu pating jelebet sarta nanggal lepisan kana sasaran. Tapi kuat oge sakitu nama si pelok teh dina mangsa kabeunangan kuruntuyan panaraja nglawan si pelok timbang heunggeus sakedeung
Saterus nama suat siap deui malik ngasupkeun panarajang balesan. Belit, oi belit. Jorokna Jang Yuda. Geus ngalarti siga nama. Jang Atman jeung anu sejena oge. Harita keneh meh bareng 10 santri pating garajeuleng. Saterus nama pating kolebat muteran awak si pelok. Wahara pisan gancangna gerakan 10 santri teh. Nepi kangan ukur katembong pating kolebatna cahaya bodas wungkul. Si pelok anu harita keur aya di tengah-tengah muterna cahaya bodas. Nepi ka gigideug siga nu lieur. Seak culubet. Kana punuk si pelok ujug-ujug aya jejekan anu nanggal pisan. Solontot, judak, culubet, solontot. Mangsa si pelok keur dina kayaan nyolontot, balukar tina pundukna kabeunangan ku hiji jejekan. Runtuyan panarajang oge pating jelebet deui, keuna kana tarang jeung kana dadana. Goblok sia. Ya. Kalayan siga nu pohara pisan keheuleunan. Awak si pelok langsung muter siga ngaluarkeun cahaya beureum anu pohara pisan nyongkabna. Tong deket teuing Kang, tong deket teuing. Jorokna hiji santri, teuing ari sora-sorasa, teuing ari sora saha-sahanna. War. Cahaya bodas anu muteran awak si pelok, muterna jadi rada nganggangan. Selak, jelebet. Aya panarajang seorang santri anu ngajelebet keuna kana tonggong si pelok. Walah. Si pelok nepi ka ngagoak ayeuna mah. Tayohna 10 santri teh geus make tanaga lapisan sapinuhna. Solontot, cedak, jelebet aduh. Siung, jelebet ada. Barang jeung nyolontodna deui awak si pelok, runtuyan panarajang ti 10 santri pating jelebet deui keuna kana sasaran. Anjir, jeragoan barudak teh euy. Heuh, sigana bakal modar tah eta jelema jahat teh euy. Tapi bet asa kuat-kuat teuing nya euy. Heuh, padahal mah nepi ka sakitu pating jelebetna tenggelan 10 santri teh nya, tapi kuat geuning eta si pelok teh. Puluhan warga anu nyaksian kana lumangsungna eta kajadian pating celengkeung sarta pating keleuweuh jeung pada baturna. Awas Jang Aris, awas. Celengkeungna seorang warga anu harita panempona keur museur ka Jang Aris anu keur adu hareupan jeung Kisarta anu awakna jangkung badak. Sau pikeun anu kasakitu kalina Kisarta narajang deui ku jalan ngagebugeun dampaleungeunna kalayan dina gerakan anu pohara pisan cepetna. Awas Aris, awas Aris. Awas Jang, awas. Awas Jang Aris. Nyilam Kang Husna katut puluhan warga anu sejena nepi kameh bareng pating jorowok siga nu melang. Mangsa nempo dampaleungeun Kisarta anu jarakna kira-kira ngan ukur 2 jengkal deui tina sirahna Jang Aris. Kalayan geus eueuh kasempetan pikeun nyingkahan panarajang lawan. Dina mangsa nu sarua, Jang Aris langsung bae ngangkatkeun 2 leungeunna. Dina kayan dampaleungeun anu dipake mapag panarajangna Kisarta. Sau. Kadu. Tanu mancawura deui sarta langsung deklok lumayan pisan jerona. Aris. Astagfirullah, Jang Aris. Ris. Jang Didin nyilam jeung Kang Husna katut puluhan warga meh barang pating jorowok deui. Kalayan siga nu pohara pisan reuwaseunana. Sabab sidik pisan kabeh oge nempo awak Jang Aris anu nepi ka ngalalap kana taneuh. Balukar ku kadadetkeun ku dampaleungeunna Kisarta anu pohara pisan badagna. Dina panyangkana anu narempo kana eta kajadian mah geus pasti we penghek tah awakna Jang Aris teh. Modar sia, modar. Kok
Saenggeusna sempat ngagak-gakeula teh Kisarta teu cacap nyaritana, malah bengong nempo deklokna taneuh sabab tetela ari Jang Aris mah geus eueuh di jero. Plesap persis pisan ditukangan Kisarta tina jero taneuh ujug-ujug aya nu nyurupuk sarta ngablesat mumbul ka awang-awang. Anu tetela geuning anu ceuk keneh nyurupuk di jero taneuh teh taya lian Jang Aris. Atuh langsung baik Kisarta malikeun awakna sarta nu saterusna mah tanggah ka luhur kalayan nembungkeun paroman beungeut anu kacidarwaseunana. Horze salamet euy Jang Aris salamet, hebatnya bisa turus bumi euy. Puluhan warga meh bareng sarura nepi ka teu saeutik anu kalaprok sarta ajrag-ajragan siga nu bungah mangsa nempo Jang Aris dina kaayaan salamet. Dina kayaan tanggah tina baham Kisarta anu calawak harita nyebrotkeun cahaya beureum anu ngablesat ka awang-awang. Jang Aris anu harita masih keneh mumbul ka luhur nempo panarajangna Kisarta teh lain nyingkah malah gancang nutup dina kaayaan awak anu dumadakan ngagebur hurung di bulan ku cahaya bodas. Seot seu dina kacepatan gerak anu pohara pisan gancangna awak Jang Aris nutug semumuter nembus cahaya beureum anu nyebrot tina bahamna Kisarta nepi ka ngabalukarkeun sora anu ngaguruh seah pohara pisan tarikna alatan pagesekna antara dua kakuatan. Puluhan warga anu nyaksian kana eta kajadian kabeh oge nepi ka maroloho siga anu dumadakan poho carana ngicit. Awak Jang Aris anu nutug dina kacepetan anu beuki lila beuki tarik batan samena antukna asup sarta nobros kana bahamna Kisarta. Celep purinya ai culuger peludak duar guleger. Telila antarana barang pisan jeung ngaburinyaina cahaya bodas anu paselang jeung cahaya beureum kadenge ngabledagna sora anu pohara pisan tarikna disusul ku badana Kisarta anu langsung hancur sapada harita nepi ka beuki barengong kabeh warga oge mangsa nempo kajadian anu samodel kitu mah. Horse modar sia modar. Hidup Jang Aris, hidup Jang Aris, hidup. Antuk nama puluhan warga nepi ka sarurak ajrag-ajragan. Mangsa nempo Jang Aris anu harita geus ngajega persis pisan di tempat ancurna badan Kisarta. Beledak. Keur kitu kadenge aya sora anu ngabeledak disusul ku sora anu ngagoak kalayan pohara pisan tarikna. Barang pisan jeung ngaclangna hiji jirim anu ngalayang di awang-awang. Kalayang. Bluk. Antuk nama eta jirim anu ngaclang teh ngageblug ninggang lemah. Kalayan persis pisan di hareupeun Jang Didin. Hampir-hampiran katinggang Jang Didin oge lamun teu kaburu mundur mah. Tetela geuning jirim anu cikene ngaclang sarta ragrag ninggang lemah teh tayalian si pelok anu tayo nama kabunangan ku panarajang 10 urang santri. Si pelok kadenge haharegungan sarta pepelengkingan siga nu keur nandangan kanyeri anu pohara pisan rosana. Modar sia bebel seak kebur kalayan siga nu pohara pisan keheuleunan Pedep katuhu Jang Didin anu dumadakan ngagebur hurung di bulan ku cahaya beureum samat sikuna nyuruwuk sarta lempeng pisan kana tarang si pelok. Sabu cedak karapek kosot kulahe balukar ditonjok ku Jang Didin sira si pelok nepi ka ngalelep kana tanah disusul ku awakna anu kakarepekan siga anu sakarat.
Nempok itu sararea oge nepi ka pohara pisan ngararenjagna. Sabab teu nyangka tetela geuning Jang Didin oge nyangking kakuatan anu teu beda jauh jeung Jang Aris sarta 10 urang santri. Tapi lain anu narampokeun wungkul anu nepi ka pating polohok teh dalah Jang Didina sorangan oge nepi ka pulhak polohok meh teu ngiceup-ngiceup. Kituna teh bari nilik-nilik leungeun katuhuna anu kiwari mah geus biasa deui. Taya cahaya bodas anu ngabulan leungeunna cara tadi. Waduh, geuning Kang Didin oge nyangking kakuatan euy. Calengkeungna Jang Atman. Kituna teh bari pulhak polohok serta rutret ka balad-baladna. Nya, asa ku teu nyangka pisan kuring mah euy. Boh 10 santri, Lurah Asep, pon kitu deui jeung puluhan warga anu sejena. Pikeun sabaraha kedapan mah bati pating polohok be sarta kabeh malancrong ka Jang Didin. Iwal Jang Aris anu katembongna tenang teh malah unggut-unggutan nutup Jang Didin anu jadi sobatna. Hidup Jang Didin, celengkeungna seorang warga. Hidup. Puluhan warga pating celengkeung bari ngacung-ngacungkeun peureupna. Kaasup Mang Lili anu nepi ka dangah mangsanya nyebut ngaran Jajaka anu moal deui bakal jadi minantuna teh. Lumayan jauh ti eta patempatan. Dina mangsa puluhan warga keur pating jorowok di palataran anu urut dijadikeun tempat galungan teh. Hiji jirim anu tayohna mah geus lila ngawaskeun kana lumangsungna eta kajadian. Kalayan kakatayepan kaluar tina sarupaning rurungkunan anu samemehna dijadikeun panyumputan. Tetela geuning eta jirim teh tayalian si Ajo anu ngilunganteur si Pelok jeung Ki Sarta. Teu langsung mulang geuningan ari sabenerna mah si Ajo teh, tapi malah ngawaskeun ti kajauhan. Tayohna mah ngarasa panasaran hayang nyaho kana lumangsungna kajadian. Cuela cileng-cileng. Geus kitu mah gancang bae si Ajo gujelang gajeleng ngajorelak ninggalkeun eta patempatan. Teu nyangka geuning maneh oge sakti Din. Nya, nah atuh teh tadi bercicing wae Din. Nyamuni sigana mah Jang Didin teh nyamuni. Di palataran anu cikene dijadikeun pakalangan. Puluhan warga geus mimiti ngadareukeun Jang Aris. 10 santri katut Jang Didin. Mangsa sabaraha urang warga pating celengkeung kitu teh. Ari Jang Didin mah masih kene pulhak polohok siga nu bingung. Kang, si Ahmad nyeri dadana Kang. Cek Jang Yuda di antara galecok jeung pating calengkeungna warga. Bawa ka imah gancang. Parentah Jang Aris. Geus kitu mah gura-giru bae. Jang Ahmad pada nyangkeh sarta nu saterusna mah sagancangna dibawa asup ka imahna Kang Husna. Tetela geuning Aris sabenerna mah Jang Ahmad teh nandangan tatu anu lumayan parna alatan kabeunangan ku panarajangna si Pelok teh. Ngan peda sigana teh ari Jang Ahmad mah embung kanyawan kudu jadi baladna. Pak Aris nuhunkeun waktosnya Pak. Ulah dugi ka aya anu ngaganggu. Margi bade ngalandongan lah si Ahmad ieu teh Pak. Cek Jang Aris ka Lurah Asep. Lurah Asep langsung ungduk tanda ningarti. Kade Oman, ulah aya nu ngaganggu Jang Arisnya. Rek ngubaran heula Jang Ahmad cenah. Urang ngurus layon jalman itu we ayeuna mah. Bawa ka imah kuring, urang pula sarah. Cek Lurah Asep rutret ka puluhan warga. Kalayan sorana nur ada ditarikeun. Kituna teh ditungtungan ku tutunjuk ka si Pelok. Para warga oge ngarti sigana mah. Sok senajan sararea oge siga nu hayang ngawangkong heula jeung Jang Aris katut Jang Didin sarta jeung 10 urang santri. Tapi antuk nama sararea oge ngagugu kana parentah anu jadi pamimpin lemburna. Geus kitu mah gura-giru bae Jang Aris nyilam jeung Kang Husna nuturkeun 10 urang santri anu geus arasup ka jero imah.
Jang Didin oge milu nuturkeun da memang diajak ku Jang Aris. Ari puluhan warga sanggeus Jang Aris jeung nu sejena arasup ka jero imah mah gura-giru bae muru ka si pelok anu tetela geus taya nyawaan. Awak si pelok didudut lalaunan da bubuhan sirahna ngarelep kana taneuh nepi ka pating birigidig sararea oge mangsa sirah si pelok geus bisa dikaluarkeun tina jero taneuh teh. Sabab tetela sirah si pelok nepi ka bencarna sigana mangsa ditenggel ku Jang Didin teh si pelok keur dina kayaan ngalesotkeun tanaga lapisanana. Aya cokorna palurah tuh, cokorna wungkul. Selengkeungna seorang warga mangsa manggihan sukuna Ki Sarta. Sok teangan deui sesana sing kapanggih kabeh. Parentahna Lurah Asep. Sabaraha urang warga gancang ngaguguk. Sok sanajan bagian-bagian awak Ki Sarta teu lengkep. Tapi antuk nama dikumpulkeun saayana. Aya nu ramona, aya anu huntuna, aya anu kantong semarna, aya anu huluna wungkul atau katokan. Komo bagian sirah nama ngan ukur kapanggih panon jeung celina wungkul. Sanggeus teu manggihan deui bagian-bagian awakna Ki Sarta. Antuk nama puluhan warga bring ngalabring muru ka imah Lurah Asep. Pikeun mulasara layon si pelok jeung layon Ki Sarta anu geus teu mangrupa. Sanepina ka imah Lurah Asep beuki loba warga anu daratang nepi ka ngagimbung minuhan buruan imahna Lurah Asep. Welasan awewe anu daratang ngadon rek narempo nepi ka loba anu babalongkengan mangsa nempo kayaan layon Ki Sarta anu diburusutkeun tina karung teh. Sok senajan bari jeung loba warga anu katembongna garilaeun mangsa ngurus layon Ki Sarta. Tapi antuk nama dua layon teburung di pulasara sakumaha mistina. Ngan pedah ari bagian-bagian awakna Ki Sarta mah teu kungsi dimandian heula. Da sigana garilaeun teuing, siga nu rek digoreng atau diasakan uyak daging wungkul. Euleuh. Waktos da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.